Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, puja sinarang puji urang sanggakeun kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala anu parantos maparingan nikmat iman wal Islam. Oge alhamdulillah urang sadayana masih dipaparinan sehat wal afiat. Oge alhamdulillah urang sadaya anak masih dipasihan yuswa anu panjang. Oge alhamdulillah urang sadaya anak masih tiasa nyaksian di ieu pangaosan, bisa ngadangukeun dina ieu pangaosan. Anu pang mudah-mudahan anu ti ieu pangaosan teh janten ilmu, oge anu pang mudah-mudahan manfaat pikeun abdi nyalira, khususna umumna pikeun urang sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Shalawat beserta salamna kadunungan urang sadaya nyatana baginda alam nabi bana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluargina, para sahabatna, para tabiin, tabiatna, oge urang sadayana salaku umatna anu pang mudah-mudahan urang sadayana sing kenging syafaatul udma di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dina waktu ayeuna simkuring bade ngajelaskeun, bade nerangkeun, bade nyaritakeun dina 7 golongan nu bakal asup ka swarga. Mana di antarana 7 golongan nu mantak asup ka swarga teh nyaeta nu kahijina jalma anu ngora keneh getol tobat ka Pangeran. Jalma anu ngora keneh getol tobat ka Pangeran. Aya di dieu jalma anu masih ngora keneh getol ka Allah, tobat ka Allah. Upami aya insyaallah yakin eta jalmi teh termasuk golongan anu 7 ieu anu bakal asup ka swarga. Nya swarga dari di swarga teh nya di surga teh swarga nya swarga di ditu marek dahar sakumaha nya swarga. Teras nu kaduana di antara 7 golongan nu bakal asup ka swarga teh nyaeta jalma anu berehan mere sodakoh bari tara ngomong-ngomong ka batur. Eta sodakohna tara diembeng-embengkeun, tara ditembong-tembongkeun, tara dipamer-pamerkeun, tara dicarita-caritakeun ka mana ka dieu ka ditu, tara komo nepi ka di media sosialkeun mah. Teu hayang batur nyaho teh bahwa urang sodakoh. Jadi dina sodakohna teh seolah-olah urang teh can pernah we ngaluarkeun kana sodakoh. Tah lamun aya jalmi anu berehan kos kitu, anu sok mere sodakoh ka anak yatim, ka fakir miskin, ka jalmi-jalmi anu ngabutuhkeunana, seperti ngasodakoh dina majelis ta'lim, sodakohkan masjid, ka pesantren-pesantren anu kebutuhkeun dina bangunanana, dina bantuanana, sareng masjid-masjid anu kenuju dibangun, oge madrasah-madrasah jeung para santri anu ngabutuhkeun dana,
maka eta jalmi anu sok berehan atanapi ahli sodakoh dina masalah eta anu tara babeja tara diomong-omong ka batur, eta insyaallah mautna anjeuna termasuk dina 7 golongan ieu anu bakal asup ka suwarga. Hoyong asup ka suwarga nya mantak, lamun hoyong asup ka suwarga nya didinya kudu berehan, kudu rajin sodakoh ngan sodakohna karena Allah ulah karena jalmi. Nah ayeuna di dieu rek nanya sodakohna karena Allah apa karena jalmi. Nah berehan teh karena Allah apa karena jalmi. Nah da rata-rata di dieu mah asaan teh nya di abdi di dieu ya nya teu nyaho di dinya mah, teu nyaho di ditu mah. Jalmi nu berehan teh lain karena Allah tapi karena jalmi. Nah sok di dia ya karena Allah apa karena jalmi. Nah da rata-rata mayoritas karena jalmi. Nah sanajan tatangga tapi anjeuna cenah geuleuh ka uing, boro aing teh harek ngeluarkeun sodaqoh, si eta mah cenah najan deukeut ke moal dibere. Naon sababna? Da sabab eta mah musuh uing. Anjeunna ge cenah geuleuh ka uing, uing ge geuleuh ka manehna. Tak geus tong dibere, tah berarti eta lain karena Allah. Masih karena jalmi. Nah jadi di mana orang sodaqoh teh kedah karena Allah lillahi ta'ala, arek nu geuleuh, arek nu henteu, arek nu seneng, arek nu henteu nya pokona mah kabeh dibere. Terus nu katiluna nyaeta jalmi anu unggal poena salat sunnah bari didawamkeun, bari istiqomah, can pernah kalewat salat sunnah. Salat sunnah nama boh salat sunnah tahajud, boh salat sunnah hajat, boh salat sunnah duha, atanapi salat sunnah ratib, eta can pernah ditinggalkeun. Terus nu kaopatna nyaeta jalmi tukang berjamaah sanajan seueur kariweuhna, loba kariweuhna, loba kapusingna, loba pagaweanana, sanajan berat dina padamelanana. Ketika waktu duhur adzan waktu duhur, Allahu Akbar Allahu Akbar, anjeuna langsung eureun, langsung menuju ke masjid atau musola, nyandak abdas, teras sholat berjamaah. Sanajan anjeuna bari dagang, lamun keur dagang teh mah, lamunan keur kuli nya keur kuli, jadi henteu sieun kuli teh, keur kuli henteu sieun. Jadi anu rasa sieun teh lebih sieun orang katinggalan berjamaah daripada orang dicarekanan kudunungan, daripada orang dipotong gajihna. Namun di dieu kira-kira mayoritasna kumaha? Sieun ka Allah apakah sieun ka jalmi? Sieun ka Allah apakah sieun ka jalmi? Da rata-rata di dieu mayoritasna sieun teh lain sieun ka Allah, tapi sieun ka jalmi. Naon sababna? Naon buktina? Buktina ketika orang ditambut gawe, ketika orang digawe di hiji jalmi nya, waktu duhur batur salat ieu mah naon? Ieu mah masih ngaduk-duk wae digawe. Naon sababna? Sabab lamunan urang eureun digaweana samemeh diparentah eureun ku bosna, ku dununganana, mak urang teh gajina bakal dipotong. Jadi sieun dipotong gajihna daripada sieun ninggalkeun berjamaah. Terus nu kalimana di antarana anu 7 golongan nu bakal asup ka swarga teh nyaeta jalmi anu ngocor cai panona. Kusabab sieun ka Allah, lain kusabab nalangsa. Gusti, urang teh cenah ieu hutang teu kabayar atuh Gusti, turunkeun atuh rezeki Gusti ka abdi. Eta ketika ciri ka Allah teh ngocorkeun cai panona ketika aya butuhna unggul, ketika nalangsa, ketika anjeunna bungah kumaha anjeunna inget ke Allah tara.
Inget tara anu sok ngocor cipanona karena sieun ka Allah Ta'ala ya, sieun ku dosa anu ku anjeun dipigawena, oge sieun ka Allah di mana anjeun pupus mawa bekal naon nu bakal dibawana, oge sieun ka Allah henteu amanah anu sakumaha dititipkeun ku Allah. Ayeuna urang mah asaan teh bunga-bunga we nya, boga hartanya bunga poho ka Allah henteu bersyukur pisan. Malah ngabunga-bungahkeun sorangan padahal mah urang teh la haula wala quwata illa billah. Teu aya daya upaya, teu aya kekuatan kecuali tina pitulung Allah. Lamun urang teu aya pitulung ti Allah mah urang teh moal bisa nanaon? Nya? Moal bisa nanaon? Kabeh ge hak Allah. Nu bakal asup ka surga teh dina 7 golongan teh nyata tadi jalmi nu ngocor cai panona ku sabab sieun ka Allah. Jeung saalit-alitna dosa urang teh ulah nyepelekeun kana eta dosa nu alit. Teu sabab eta dosa nu alit oge bisa jadi ngagedean. Da sabab teu karasa urang teh saeutik walaupun eta dosa alit akhirna lila-lila jadi gede. Teu karasa ujungna sejadi segede gunung, teu karasa segede luhureun langit misalkan ya, teu karasa. Mantak ulah nyepelekeun dosa nu alit, geura tobatan ti ayeuna. Teras nu kagenepna nyaeta nu bakal asup ka swarga teh di antara 7 golongan nyaeta jalmi nu tara jinahna, nu tara ngalaksanakeun, nu tara ngalakukeun jinah. Jangankan ngalakukeunana dina tempat perjinahan ge can pernah nincak, can pernah asup, can pernah ningali dina tempat-tempat kamaksiatan. Da urang mah beda. Asaan teh urang mah disangajakeun we. Tapi insyaallah mudah-mudahan urang sadayana anu aya di dieu oge anu ngadangukeunana anu pang mudah-mudahan jalmi anu dijauhkeun dina jalan kamaksiatan tuh. Anu pang mudah-mudahan termasuk golongan anu tara jinahna oge termasuk golongan anu 7 golongan di antarana jalmi nu bakal asup ka swarga. Teras nu ka-7na nyaeta jalmi nu sok ngariung dina riungan para ulama. Bari ngadangukeun dina pituturna, ngadangukeun dina dakwahna, ngadangukeun dina tausiahna, ngadangukeun dina papatahna, ngadangukeun dina anu disampaikeunana ku eta ulama atanapi kiai atanapi ustad zaman ayeuna mah. Bari diniatan ku sabab hayang bagja dunya sareng akhiratna. Jadi urang ngariung dina riungan para ulama, para kiai, para habaib, para ustad didinya lain ngariung ku sabab hayang pamer. Sanes hayang neangan nu bahenol. Urang ngariung ya ka para bapak ya khususna ka para pemuda lain karena Allah, lain hayang ngadangukeun tausiahna, lain karena niat hayang bagja dunya sareng akhiratna, tapi niatna naon? Niatna hayang meunang nu bahenol. Tapi teu nanaon sakitu oge. Geus alhamdulillah daek ngeriungna. Sakitu ge geus alhamdulillah. Geus daek ngariung jeung para ulama sahanteuna meureunan. Ari geus daek ngariung mah saeutik lobana ngadangu tausiah-tausiahna ku para guru-guru urang sadaya nu insyaallah bakal jadi jalan, bakal jadi tuntunan pikeun urang tina jalan kahadean oge jalan kaselamatan dunia sareng jalan kaselamatan akhirat. Anu pang mudah-mudahan urang sadayana termasuk jalmi anu sa'idun fid dunya wa sa'idul fil akhirah. Salamat di dunia, bahagia di dunyana oge bahagia di akhiratna. Ya, ngan sakitu meureunan di antara 7 golongan teh anu bakal asup ka suwarge.
nya di surga mah suwarge bakal dahar naon wae ge suwarge. Yang sakitu kusim kuring hapunten nu saageng-agengna upami aya kelepatan kata atanapi aya kakirangan-kakirangan nyuhunkeun dihapunten nu saageng-agengna ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.